Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid kelas genep? Sehat? Alhamdulillah ya. Pami urang dugi ka dinten ayeuna masih di pasihan kesehatan ya. Nah, ayeuna urang lanjutkeun ya, urang teraskeun materina. Ya. Hari Minggu kamari urang ngerjakeun halaman 8 jeung halaman 9 ya. Nah, dina halaman 8 masih seueur keneh anu da can paham ya. Anu kalimat atawa neundeun kecap dina rarangken tengah ya. Anu kamari ku Bapa minggu kamari ku ditelaskeun anu tengah naon rarangken tengah teh ar al teras in ya. Jadi kamari ku Bapa dipariksa tapi nu ngumpulkeun tugasna teh tibang ya paling aya 50% ya. Sisana ku Bapa aya dinten ayeuna ya, hari ini diantosan ya, ditunggu ya, nu teu acan ngumpulkeun tugas halaman 8 sareng halaman 9 ya. Nah, ayeuna tugasna urang teraskeun ya. Di bagian nomor 3 nu ieu tah. Jadi nomor 3 mah kamari kan urang ngejakeun pagelaran basa teh nomor 1 jeung nomor 2. Ayeuna urang teraskeun ka nomor 3 ya. Dina nomor 3 mah ngararapkeun huruf kapital jeung tanda baca ya. Jadi menulis huruf besar dan tanda baca ya. Misalkan tanda baca tanda seru, tanda tanya, titik, koma ya. Nah, jadi amun pami kelas genep mah kedah hafal di mana letakna eta ya. Jeung huruf besarna saha wae. Nah, nu jadi nu awal huruf besar teh ditulis huruf kapital teh saha wae. Nah, misalkan contohna manus ngaran jelema, terus naon deui tah ngaran kota, terus tempat jeung sajabana ya. Nah, ayeuna tingali contoh ya. Contohna tingali lihat ya, perhatikan di halaman 9 ya, halaman 9 dina buku paket. Yanti mah bumina oge di Ciwidey ya. Nah, Yanti ye-na gede, huruf gede atau huruf kapital, mah bumina oge di Ciwidey, C-na gede. Ya. Huruf C-na gede atau ageng ya. Nah, sabab naon Ciwidey C-na gede? Sabab Ciwidey teh ngaran tempat ya. Nah, ayeuna tugasna ngerjakeun ti nomor 1 dugi ka 5 ya. Pigawe kawas contoh di luhur. Nah, nomor 1 pasamid nuju ngaulang kelas genep. Nah, mana tah nu gedena? Busari kagungan putra 3 nyaeta Yana, Ucup jeung Lia ya. Nomor 3 saha wae nu ngiring ka bumi buyayah teh. Nah, jadi diganti ku mana nu make huruf kapital ya. Nomor 4 pun ini mah ayeuna oge di Tasik tah. Dang punten pangyandakeun kapur. Nah, jadi disalin make huruf kapital jeung tanda baca. Eta tugasna di nomor halaman 9 ya. Terus tugas nu terakhirna nyaeta nulis carita dumasar kana gambar. Nah, nomor 5 ya. Jadi kalian membuat cerita berdasarkan gambar ya. Jadi ngadamel cerita ya, carpon ya. Dumasar gambar nomor 1 naon nyarita kenaon, nomor 2 ieu nyambung ya. Jadi
ngadamel cerita ya. Nah ayeuna materi eta hungkul kanggo kelas genep ya, halaman 8 bagian tilu nomor bagian tilu jeung halaman 10 bagian nomor 5 bagian 5 ya. Nomor tilu bagian nomor 8 mah bagian tilu teh nulis mana anu kudu make huruf kapital jeung mana nu kudu make tanda baca. Bagian nomor halaman 10 bagian 5 nyaeta nulis carita dumasar karena gambar. Nah ya, gambar hiji nyaritakeun naon, nomor 2 naon, 3 naon, 4 naon. Nah kanggo halaman 10 ya eta nulis dumasar gambar. Tugasna tiasa dikerjakan di buku tulis ya, terus dipoto dikirimkan ke nomor WA Bapak ya. Jadi ngirim tugasna ulah ke classroom ya, pasti eta di dinya mah numpuk ya. Jadi lamun pami langsung ngirimkan tugas ke nomor WA Bapak mah ku Bapak langsung dipariksa ya. Eta ya materi ayeuna urang cekapkeun. Nah saatan cucu serta acan ditutup, Bapak nyuhunkeun like and subscribe. Nah atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.